Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid din wal akhir. Amin. Faslun ari eta pasal tahrimu haram non as-salatu salat. Alati salat. Tah. Ilmu anyar ya, alati isi mausulnya. Cara ngalogatan isi mausul, kalimah sebelum isi mausul diulangi deui. Tahrumu haram non as-salatu salat. Alati salat, alati teh yang teh eusina salat teh ya kitu nya. Cara ngalogatanna kitu. Meh naon? Meh kaharti meh detail gitu. Saatos alati salati mausul pasti aya jumlah atau sibeh jumlah anu ngaranna teh disebut naon istilahna? Sebut silah teh ya, silah. Tiap silah di jarona pasti aya aid domir aid balik kana isi mausul di laha tuh. Pasti gitu. Laisa anu teu aya eta laha tetep kana ieu alati teh naon sababun sebab untuk qadimun anu teu lain sabab kitu nya. Wala muqarinun jeung teu aya sebab anu muqarin diatapkeun kana sabab muqadimun sababun muqarinun. Jeung teu aya sabab anu ngabarengan. Di mana we tah fi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Hiji inda tuli syamsi anu kajina eta dina nalika terbitna panon poe anu dina video sebelumna teh nya pas terbit panon poe. Sampai kapan? Hatta tartafi'a sehingga yen narima kaluhur. Itu si syamsu qadra romhin kalawan ukuran satumbak. Ya dikira-kirakeun waktu duha we sekarang mah ada di aplikasi Uma lah. Ada di aplikasi untuk mengetahui ku jam we. Wa indal istiwa jeung ramalan eta nalika tetep nalika make tetep tadi teh dalam kajina eta inda tulus samsi tetep nalika ieu make tetep eta indal istiwa tetep nalika istiwa nalika mancaran matahari tepat berada di tengah-tengah kita fi ghairi yaumil jum'ah kita oge dina lain poe jumaah hatta tazula sehingga yen lingsir itu si syamsu ya hatta amil nawasib wa indal ispirori jeung ramalan eta nalika tetep nalika carang cangkoneng hatta tagruba sehingga yen surup itu samsu wa ba'da sholati subhi jeung kaopatna eta tetep saatos salat subuh hatta tatlu'a sehingga yen terbit naon asamsu matahari langsung isyraq ya salat isyraq ya wa ba'da sholatil asri jeung ada nomor kagenepna eta tetep saatos salat asar hatta tagruba nepikeun ka yen surup itu si samsu nepikeun ka maghrib we tos beres 5 faslun ari eta pasal saktatu sholati ari pirang-pirang repeh dina salat idopat bimana fi idopat medahkeun kana 3 makna min fi jeung kagaduhan eta sitatun aya genep baina takbiratul ihrami arana kajina eta tetep antara takbiratul ihram wa doa iftitah jeung doa iftitah wa baina doa iftitah jeung kaduana eta tetep antara doa iftitah wa ta'awudzi jeung maca a'udzubillah wa baina al-fatihah jeung katiluna eta tetep antara doa surat Fatihah wa ta'awudzi jeung ta'awudz a'udzubillah wa baina akhiril fatihah jeung anu nomor kaopatna eta tetep antara akhir surat al-fatihah wa amina jeung maca amin wa baina amina jeung anu nomor ka genep teh 5 nomor kalimana eta tetep antara amin wa surati jeung maca surat wa baina surati jeung ari nomor kagenepna eta tetep antara surat wa ruku'i jeung ruku kitu repeh heula ya Allahu akbar kabir walhamdulillah wa ana minal muslimin repeh heula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim eta mah tadi tarikeunnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim repeh heula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Repeh lah. Robing firli. Amin. Repeh deui. Bismillahirrahmanirrahim. Nepikeun minal jinnati wan nas. Repeh lah ulah langsung ruku repeh lah. Allahu akbar kali ruku kitu nya. Faslun ari teh pasal al arkanu ari pirang-pirang rukun alati arkan diulangi deui ta'alzamu anu misti piha dina ieu alati naon atumakninatu tumakninah eta arbaatun ayopat aruku ari nomor kahijina eta rukun yang diharuskan tumakninah yang diharuskan nyantai terurusuhan kalem heula gitu cicing heula eta aya 4 aruku arun marke hijina eta ruku ali tidak lujeng anu kaduana eta itidal wa sujudu jeung ari nomor katiluna eta sujud wa julusu jeung ari nomor kaopatna eta diuk baina sajadataini nu tetep ieu julus antara 2 kali sujud naon atuh tumakninah tu ari tumakninah eta hiya ari tumakninah eta sukunun cicing repeh ba'da harkatin anu tetep ieu sukun saatosna gerak bahis sakiru kalawan sakira-kira naon tetep cicing
naon kulu udwin saban-saban anggota mahalahu dina tempatna isi udwun biqadri subhanallahi kalawan saukuran maca subhanallah gitu. Gampang. Kalau sujud kayak anak kieu nya misalnya teh ini kepala ini pantat sujud anggotanya di mana? Kepala di situ, pantat di situ, tangan di situ gitu nya, si sampean kaki di situ. Nah udah gitu diem, jangan gerak ya, nggak boleh ya. Sunatnya wajib tumanina, diharuskan kan? Talzamu fihi tumanina, harus tumanina. Tidak tumanina berarti belum sujud. Cep, diam. Allahu akbar, duduk di antara sujud. Semua anggota ketika duduk di situ ya, di situ. Diam semuanya, diam, mematung. Sujud lagi, diam lagi. Nah begitu seterusnya ya. Di dalam ruku, di dalam sujud, dalam itidal, ketika itidal ajeg dianya, udah ajeg, jangan si tangan gerak, jangan. Faslun ari ieu eta hiji pasal asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sebab sujud sahwi eta arbaatun aya 4. Al awalun maka hijina eta tarku ba'din ninggalkeun sawareh min ab'adi salatina pirang-pirang sunat ab'ad dina salat. Ab'ad di sini arti bukan sebagian tapi sunat ab'ad. Au ba'dil ba'di atawa ninggalkeun sawareh tina sawarehna sunat ab'ad gitu. Ab'adu shalah sunat ab'ad itu kan ada 7. Kalau ditinggalkan seluruhnya sunat sujud sahwi. Gimana kalau meninggalkan sebagiannya saja? Sunat sujud sahwi. Di sini ada nih. Tuh kan? Sunat ab'ad itu ada 7. Kalau tidak dikerjakan yang 7 ini karena lupa, sunat sujud sahwi. Kalau sebagian gimana? Ya, sebagian juga sunat sujud sahwi. Sebagian ditinggalkan aja sunat sujud sahwi, apalagi semuanya. Di sini ada lagi au badil badi atau sebagian dari sebagian sunat ab'ad. Contoh ya nih misalnya, ada kunut kan ya? Sunat di antara sunat ab'ad itu kan kunut. Dari yang 7 ada kunut. Kunutnya ditinggalkan sunat sujud sahwi. Di dalam kunut ada bacaan-bacaan berbagai macam kalimat. Meninggalkan salah satu kalimat dalam kunut gitu kan. Itu meninggalkan ba'dul ba'di itu. Meninggalkan sawareh. Jadi kunutnya kalau tidak sempurna gitu atuh. Kunutnya tidak sempurna sunat sujud sahwi gitu aja. Dah lah maksudnya tidak mengerti. Asani arama kaduana eta fi'luma migawe perkara yabtulu nu batal non amduhu ngahajana ieu mah wala yabtulu jeung teu batal non sahuhu pohona ieu mah idza fa'ala apabila migawe jalma hu kana eta ma yabtulu nasian tinggahna poho. Ya mana contohnya? Misalnya nya salat maghrib 3 rakaat. Ketika rakaat ketiga kita malah berdiri lupa, sangkaan kita baru 2 rakaat. Nah ketika kita berdiri kan tidak sengaja karena lupa, batal enggak karena lupa. Kalau sengaja melakukan hal tersebut berarti kan mendapatkan rakaat, batal ya. Kalau tidak disengaja kayak yang lupa gitu ya, nggak apa-apa, lanjutkan aja rakaat keempat, sholat maghrib jadi 4 rakaat, tapi di akhir sunat sujud sahwi udah. Asal isu rakaat tiluna eta naklu ruknin mindahkeun hiji rukun kauliyin anu bangsa ucapan ieu rukun ila ghairi mahalihi kana lian tempatna ieu rukun kauli. Maca Al-Fatihah dina tasahud akhir atau tasahud Allahu akbar beri malah at-tahiyatu al-mubarak. Harusnya maca Al-Fatihah kita malah tahiyat. Udah beres maca at-tahiyat ini kan berdiri kata hati teh ya. Sebab kalau bicara kan batal. Aduh, gimana tuh? Baca Al-Fatihah lagi. Cuma nanti di akhir salat sunat sujud sahwi. Sunat ya. Arabi orang kopatna eta iqa uruknin libakeun hiji rukun fi'liyin atau fa'liyin anu bangsa pagawean rukun mah ihtimali ziyadah sarta nanggung kana nambahan. Ngus beres. Ini mah ragu-ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Jadi ini mah ragu-ragu. Ini kok rukun fi'lin mahtimali ziyadah. Ini teh saya sendiri sudah 2 rakaat atau baru 3 rakaat ya. Nah, keadaan seperti itu sunat sujud sahwi udah beres. Abadu shalah sal'atun. Terusin gitu. Dikit lagi lah ya. Fasalna jeung pasal abadu sholati ari pirang-pirang sunat abad dina salat eta sab'atun ayat 7. Sunat abad ni 7. Atas syahudul awalun kajina atas syahud awal wa quduhu. Jeung calikna jeung anu kadua eta calikna wa quduhu jeung anu kadua eta calik tasahud awal wa sholatu jeung katuna eta sholawat ala nabi ka kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihin tasahud awal wa sholatu jeung ka opatna eta sholawat alal ali ka keluarga kanjeng nabi fi tasahud akhir dina tasahud akhir wal kunutu jeung kalimat kunut wa qiyamuhu jeung anu ka genepna eta nangtungna kunut nangtung dina kunut. Wassalatu wassalamu ala nabi jeung anu katujuhna eta sholawat jeung salam maca salat salam ka ala nabi kanjeng nabi walihi jeung ka keluarga kanjeng nabi wasabi jeung ka sahabat kanjeng nabi fihi dina kunut. Harus lengkap nih tuh kan. Sebagian dari sebagian dari sunat ab'ad yang 7 adalah membaca sholawat di dalam kunut. Sholawatnya itu berserta salam kepada kanjeng nabi, keluarga, sahabat nabi. Apabila di dalam kunut meninggalkan sholawat kepada sahabat, sunat sujud sahwi gitu ya. Yang tadi surah yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sing manfaat. Wallahu a'lam.